Pengalaman ya ku bapak ya nyaksian karasa ku sorangan Malahnya bapak ribu sarua. ya tong dicaritakeun deui ka dipu mah Kapuri apa mana? yang kapurih mah orang kolot dua budak indung ke 10. Allah. Alhamdulillah jalan di kabek ya kitu no nama didinya tehnya sok ya nama ibadah sing getol menta ka anu maha kawasa urang teh dinu diberena alhamdulillah ada Gusti Pangeran mah tempat pamenta urang ada di henteu ge lain berarti urang teh dijabah kade ya eta teh berarti geus berlaku amal soleh eta teh teu ka urang ka budak eta pokona aya hikmahna lah teu sia-sia urang mah itu ibadah ka Gusti Allah mah jadi meredi urang teh muring kaki ya kan balik ada dinya teh Acan. eta ya di isuk-isuk teh urang teh geus ngala kadu teh Anu tadi di ala isuk. isuk-isuk teh Anu tilu siki. tilu siki bikin lah kabeh kasih Mang Ono ya mestinya balik enak tah bawa kado tilu tah bisa dijual-jual tah Tamang Ono jual cenah kado. Jual ya. Lumayan. Yang jajan budak memerenannya banyak. aya eta Ayo hijina deui. Antarkeun tong ka bapak. ya waterkeun eta mah nu hiji deui mah kade eta mah urang Anu gede mah. sayang nya Siap lah tadi antarkeun. nya geus kitu urang balik heula nya Siapa nuhun Pak?